jika di Jatinegara. Lalu para sahabat bingung, istri nu beriman kepada Allah dan Rasulnya plus beramal soleh tapi berada di dalam neraka, kan aneh Pak. Lalu kata para sahabat, lalu kalau begitu ya Rasul, kenapa perempuan itu masuk neraka? Ini mohon dicatat ibu-ibu, kata Nabi, yakfurnal ashira, karena perempuan itu sering mengkufuri kebaikan suaminya. Lisannya itu sangat berat berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan suaminya. Cek bapak-bapak teh, dengekeun. Sanes tah dengekeun Pak. Kadang kita juga sebagai para suami rasanya jarang berterima kasih kepada istri kita. Leres teh Bu? Pami ibu masak sayur raos, bapak sok nganuhunkeun tara. Catah. Tapi upami ibu masak nanti raos langsung komplainnya. Naon teh rasana nano ha? Pak lain seueur mikir. Boa-boa eta teh dosa nu teu karaos Pak, menyebabkan orang tergelincir ke dalam nerakanya Allah karena kita tidak pandai berterima kasih terhadap kebaikan pasangan kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia pun tidak akan bersyukur kepada Allah. Padahal jasa istri kita itu Pak luar biasa. Sok anu ngandung murang kali urang salapan sasi saha Pak? Bu saha anu ngandung? Ibu, kantos ku ibu dititipkeun 2 poe we ka bapak kandungan. Cek ibu teh parek muludan layeun ti. Pernah teu Bu? Waktu ibu hamil bapak mantuan teu? Benernya ibu-ibu. Palingan cek Rasulullah, ibu-ibu masuk mengkufuri kebaikan suami. Waktu ibu hamil bapak mantuan tuh hito aja. Terus bisa hamil kumaha tanpa bantuan salaki. Bu, sekecil apapun jasa dan peran suami kita, akui, apresiasi. Suami ibu ge mantuan waktu ibu hamil teh. Mantuan anak sakedeung. Kadang 5 menit, kadang 10 menit, tapi ka ibu hamil delin. Makanya di kompleks saya itu, saya sedang ngerokok di depan, itu kamu tukang sayur dagang. Saya si ibu kadinya jemedut suruh tukang sayur teh. Kenapa Bu? Medem jen. Sukene keheul atuh da ka bapak barudak. Naon gitu. Penting atuh da keur tiris. Naon? Heueuh ngajak. Terus nya kituan. Itu maksudna kunaon bet baeud. Atuh da ieu bi atuh baeud kumaha adik karek bismillah da bapana geus alhamdulillah. Tapi sok sanaon itu suami ibu ge mantuan, mung jasa ibu langkung ageun. Pak, selesai istri kita mengandung anak kita 9 bulan, kebaikannya belum Pak, melahirkan anak kita. Saya pernah mendampingi istri saya melahirkan. Alhamdulillah Bu pun bojo tos 2 ayeuna teh Pak. Budakna payunya 2 budakna. Saya baru pertama kali Pak menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana beratnya melahirkan, bercampur keringat, air mata dan darah Pak melahirkan teh, bertaruh nyawa Pak ngalahirkan. Urang mah para suami can pernah ngajuru Pak. Istri kita itu berdarah-darah Pak. Laras teh Bu? Ngajerit teh Bu? Nyeri ngalahirkan teh? Sing tarik karena kadengeun nyeri teh? Pak, nyeri kumaha atau dari nakitu namanya nu asup 3 on keluar 3 kilo Pak. Waas balik tede tarimang nyanya 3 on. Anu bapak barudak mah asa 1,5 kilo burut 1,5 kilo. Tapi meskipun ibu sudah berdarah-darah, bertaruh nyawa, pernah suami ibu nganuhunkeun pas ngalahirkeun? Muka mari ge can kanuhunkeun da geus nyieun deui nya. Hati-hati loh Pak. Kagok jadi selesai Pak
pengorbanan kebaikan istri kita demi kita melahirkan anak kita enggak? Wa fisaluhu fi amain, kata Al-Quran. Istri kita menyusui anak kita 2 tahun tanpa kita bayar, Pak. Padahal ketika dia gadis, pinareup nate dijaga luar biasa sanes. Terang orang dia pinareup, eta lah ya. Keur gadis mah dijaga. Tapi ketika sudah melahirkan anak kita, Pak, istri kita membuang rasa malunya entah kemana. Rek di angkot, rek di warung, rek ke pengajian, budak bapak cerik teu eraeun eta istri bapak. Kodok murial lep. Da bisaan ari ibu-ibu mah ngarepekeun orok teh, Pak. Orok jejerikeun tenang we ibu-ibu mah. Bawalkeun cocokan bapakna repeh, Pak. Isuk mah ibu coba bapak sina ngurus orok. Jejerikan budak teh ceurik, bawalkeun cocokan indungna. Meureun pingsan orok teh. Artinya jangan menyepelekan jasa orang lain, orang tua. Oke, Allah terus jam 11 Bu, teraskan. Oke, bega jam sabaraha? Jam 2 sabieu Bu. Tapi ka jam 2 malain pengajian, penganiayaan. Lah saya mau tanya sama ibu-ibu saja lah, Bu, hayang nuponok, hayang nupanya. Subhanallah, di mana-mana sih ibu mah nupanya. Nya waktu ngaosna macam hari bapak-bapak mah yah terpenting panjang ponok, nu penting mah jero materi. Jadi kita poinnya, banyak perempuan masuk neraka gara-gara tidak berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan pasangannya. Kita tarik ke arah yang lebih makro, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan-jangan kita seperti ini karena kita tidak pandai berterima kasih terhadap jasa para pendahulu kita, terhadap jasa pemerintah, Pak. Sok Indonesia kaya luar biasa, Pak. Pulau Nawae, Pak, pulaunya saja Indonesia itu yang sudah tercatat 17.400 pulau, Pak. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang, tambah 2 berarti. Tapi kenapa kondisi kita seperti sekarang ini? Boa-boa ya na'udzubillah, Allah mengangkat keberkahan Indonesia karena kita sebagai bangsa tidak pandai berterima kasih, Pak. Padahal sok sanaos ya kan aya nama usum juga nanti pemerintah teh halusna we, Pak. Kemarin saya di ceramah di Kalimantan Barat, Pak. Nah, mubaliknya 2, saya dan mubalik dari lokal itu. Eta ceramahna, Pak, pemerintah teh halusna. Pokoknya di goblok pemerintah. Eta teh presiden, Pak. Kok mau meureun RT? Cenah Indonesia ayeuna seueur kakuranganana fakta. Cenah pamarentah urang aya salahna jelema. Justru syukuran lamun pamarentah urang aya salah berarti jelema. Kuduna teh istighfar lamun pamarentah urang teu pernah salah, buah-buah eta teh malaikat Ijroil. Dah ngaranna jelema mah tempat salah sinareng bener. Lamun laras tuturkeun, lamun salah kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya sahih, kalau kalian melihat pemimpin kalian salah, sudah benar salahnya, sudah nyata kesalahannya, bukan hoak, kata Nabi, jangan ingatkan di tempat umum, tapi ingatkan pemimpin kalian di tempat sepi yang menjaga harkat dan martabatnya di hadapan masyarakat. Lain dicarekan di pengajian. Da moal beres masalah, Pak. Kan aya nama usum, judulna mah tabligh akbar, Pak. Usina gosip akbar, Pak. Kan aya mubalik menyarekan bakur geuningan, Pak. Lain di Ciamis, Amerika. Ya, ini
Kemudian saya sampaikan, protes, Kang Jang, akang menyarita tadi teh bener lin, cek Rasulullah kulil hak walau kana muron, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Lalu saya jawab, hadis itu pangarsa menyuruh kita menyampaikan kebenaran, bukan menyuruh mencaci maki orang. Lalu saya suguhkan surat Toha ayat 44. Surat naon? Surat naon? Ayat Allah mengutus 2 orang rasulnya yang maksum tanpa dosa, mulus tanpa celah, namanya Musa dan Harun, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengingatkan pemerintah nu paling edan sealam dunia, Fir'aun gelarna. Iya, Fir'aun mah Pak, boro-boro urang iblis ditepuk tarang Pak, stres menghadapi si Fir'aun mah Pak. Terjadi dialog imajiner antara iblis dengan juniornya Fir'aun. Datang si iblis teh, on jenanya kan Fir'aun, panggilan anak kumalis kieu on ari sia makhluk naon memang kumaha senior aing wae 500 tahun makhluk paling deket ke Allah, 500 tahun di surga can pernah ngaku jadi pangeran. Ari sia nu sok hitut mah ngaku jadi pangeran. Jadi Fir'aun mah saking edana iblis ge eleh Pak ke Fir'aun mah. Tapi kan ngaku diri sebagai Tuhan. Tapi kanu kitu Pak. Kata Allah, faqula lahu qaulan layyinan. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun. Ingatkan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang mudah diterima oleh hati, bahasa yang mudah dicerna oleh akal fikir manusia. Karena memang yang namanya dakwah itu, kata santri, da'a yad'u, mengajak. Dakwah itu bukan dakwah itu membina bukan menghin, dakwah itu mengobati bukan melu, dakwah itu memotivasi bukan memprovokasi. Nabi Musa wae itu gaduh dosa kedanya ramahan wa edan Pak, sampaikan dengan lemah lembut. Komo meureun papada urang alah tetebiheun wah sabar 1000 kali lipat di bawah Nabi Musa Pak. Urang teh urang mah teu mahfud acan, kana teh mahfud teh lanceukna teh maksum. Ya lamun para nabi mah maksum Pak, lamun mahfud mah para wali. Nah urang mah teu mahfud acan Pak, mahfud MD. Urang wa ya urang mah tebih lah di bawah Nabi Musa Pak. Pamarentah urang sagoreng-gorengna pamarentah urang, saya yakin pemerintah kita lebih baik daripada Fir'aun. Aya pakuwu di dieu teh? Aya pakuwu? Oh teh aya. Tah sagoreng-gorengna pakuwu, saya yakin Pak leuwih soleh daripada Fir'aun. Serius Pak, cek pakuwu teh. Cek atuh ulah jeung Fir'aun, ngabanding. Ieu mah misalkeun jeung Fir'aun wae, ku Allah diwanti-wanti sampaikan dengan lemah lembut. Ini pentingnya komunikasi. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 9, ketika Allah mewanti-wanti agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, solusi dari Allah kan cuma 2. Satu, falyattaqullaha, kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Ini sering dibahas. Yang jarang dibahas itu solusi nomor 2, wal yaqulu qaulan sadida, kalian bicara benar. Saya baca dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj karya Syekh Wahbah Zuhaili, bukan tafsir Munir karya Imam An-Nawawi ya Pak, yang Maroh Labid yang 2 jilid. Ini tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah yang 17 jilid. Di sana disampaikan kaulang sadida, bicara benar dalam ayat ini benar dalam 2 hal. 1, benar kontennya, isinya benar. 2, benar penyampaiannya. Nyengadugikeunana saya pamisur bahasa orang tema kaulang sadida itu bicara baik dan benar, baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaian anak kirang saya janten awon Pak. Contoh lah bu saya tuh ibu di piwarang olahraga ku caroge supados sehat sayanya, tapi caroge ibu nyarius nakieu cik atuh mah sing daek olahraga ngarah body teh puguh bentukna ieu mah mani anu yata kitu tuh tempo mah body tatama keur ngepel mani bohay mah eta teh sok olahraga. Ibu raos dikitukeun untung gelas teu ngalayangnya sok sanaos leres body ibu teh teu pararuguh, tapi kan disebut anu yatak mah teu ngeunah Pak.
laras tuh. Makanya saya ditanya sama istri saya, "Pak, mama sekarang gendut ya?" "Enggak mah." "Nah benar." Serius?" "Yang benar Pak, bapak mama gendut gak?" "Enggak, badan mama itu mirip seperti pahala bulan suci Ramadan." "Maksudnya Pak?" "Berlipat-lipat." Kan rada ngeunang disebut jika pahala bulan suci Ramadan Bapak, padahal intinya berlipat. Nah, punten ibunya sanes ngahinanya, da ieu mah kenyataan. Pan kapungkur menuju anom body ibu teh puguh bentuknya nya. Jika biola lah. Ayeuna mah 20 tahun rumah tangga budak geus genep, kadang carogi ibu teh bingung ningali bentuk ibu teh. Kayak teh juga sound system. Bapak ulah tarik-tarik teh kumujeng ge da bapak ge sami. Nuju anu maka pungkur nuju aktif di Ansor pandada jeung patuangan terata jika bintang iklan elemen gini. Ayeuna mah tos 30 tahun rumah tanggi bapak kulem dikekepan ku ibu, kadang ibu teh bingung kita bujur atau betul gini. Jadi malik teh kudu ka mana. Jadi pamagat mah Pak, kemarin teman saya menyelesaikan S3, kirim disertasinya sama saya di kesehatan masyarakat. Disertasinya itu risetnya tentang kerek Pak, kerek jadi dokter Pak. Saya baca disertasinya itu, ternyata kesimpulan disertasi itu pameget mah upami kerek bervariasi. Pami usiana di bawah 40 tahun kerek stabil kene Pak. Stabil. Tapi upami tos langkung ti 40 tahun itu teu stabil. Kadang ibu nuju raos tibra digedengan bapak kulem kerekna kieu. Urun sekaligus. Kan ibu teh rawas ngorejak dipelongkeun bisi teu disada deui. Alhamdulillah. Oke, nah ini pentingnya penyampaian baik dan benar. Contoh kedua, bapak saya tuh di emutan berjamaah ku bojo. Saya tuh Pak, saya. Tapi istri bapak nyarios kieu, adan sudah berkumandang, ari bapak masih ngarokok payunan TV. Warka ma'arrokiin. Saur ibu teh nyarios kieu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cik atuh bagus kolot gerak insaf. Eta adan tata dia ayo ngarokok teh nyuntuan pisannya ka budak. Naudzubillah. Kinten-kinten bapak rawas teh dikitukeun Pak. Rawas teh Pak. Sok sanajan bener nitah berjamaah kan ari kitu penyampaianna urang teh rada gitu kan. Rada ngagenok nah teh Pak. Ta ibu engke mah kieu ka bapak teh pamitos adan ari bapak kalang arokos ribu teh Pak punten diwagel kumaha mah parantos adan beli bade netepan ka masjid atuh bade berjamaah di bumi kumaha diantosan ingat memasok rada husu ari di imaman ku bapak teh padahal sebenarnya ibu tara husu di imaman ku salaki teh nya da sok rudet bacaan na araraneh tahun kamari geus mulai PSBB geuningannya pan jamaah ge di rumah saja di imaman maghrib ku salaki karek saumur hirup suami istri kudu imaman kan grogi meureun salaki nantinya eta maca wal asri mimitina jungtungna jadi kawatimi wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun pama yukadzibuka ba'du biddin. Pan ibu teh di tukang rada buncelik jadi panjang nah terus beres netepan ku ibu teh ditaros Pak tadi mawal asri teh asa beda nya mah pan eta teh terobosan baru sok sanaos kitu kan harus santun mama sok rada husu pami di iman ku bapak piraku urang teu isin Pak pada anak-anak kita juga begitu Pak kepada generasi muda kita juga begitu sampaikan dengan baik dan benar. Sabaraha ulangan matematika opat tuh dah ama main HP wae nya ulin wae terang ngapalkeun jadi bodoh menang opat bodoh ngerakeun sia teh mirip papa maneh bodoh
Sok sanajan bener budak orang teh bodoh, tapi jangan disebut bodoh, itu menghancurkan rasa percaya dirinya ibu. Kemudian disebut juga bapak maneh. Kata budak ibu teh, yes, gini si bapak ge. Bodoh. Gantos bu komunikasinya asa bara ulangan matematika opat mah bari gumujeun mamah mah baheula kantos menang 2, tapi tidinya mamah langkung rajin belajar, langkung giat ngapalkeun, pas ulangan deui teh kenging 8. Ayeuna sok geura asing langkung rajin belajar, mamah yakin aa langkung pinter daripada mamah. Insya Allah gerang kenging 10. Cik raos nu kahiji raos nu kadua, ari ibu sok nu kahiji nu kadua. Tak kamurang kali ge pak kudu diemple-emple saurusap putih ama sapertos nangeuy nog beubeureummna, ulah gampil nyarekan, ulah gampil ngagedes anu teu pikaraoseun. Kenapa? Itu bukan perkataan yang baik dan benar. Sok sapertos kamurang kali pak keun ulah dicaram antep lompatan da murang kali mah boro-boro nuju lah dia tuh kurang kali mah pak tong ujang nuju pengawasan kieu baru dak maka ke berjamaah berjamaah sok pak lamun urang kirang-kirang sabar pak hayang duit da ka barudak tah sok gara imam nama kali bismillahirrahmanirrahim toh jeung budak itu yang ngadegungkeun mastaka babaturan geuning pak kan babaturan teh teu ngeunah nyigem mana aing keur salat titip pak ulah disusulan pak bisi kapokeun pak sok sanajan salah tapi memang anak seperti itu siasati heula ulah sinengah hiji dina jajaran teh murang kali nu dewasa murang kali nu dewasa piraku budak heureuy jeung aki-aki keur salat moal pak keun we budak mah ngan lamun aya bapak-bapak komo asup dina Karang Taruna jadi panitia pelaksanaan Maulid Nabi tak eta maka karek pangku alungkeun ka balong keun ari murang kali mah namina ge murang kali ari di urang makan sok sabalik nanya alhamdulillah cenah pun anak mah tara bangun dicanakan masjid teh calik we bari molohok lain alhamdulillah cacingun nu kitu mah urang kali anu normal mah ya aktif seperti gitu buah urang mah baheula leuwih bangor daripada murang kali urang. Ke generasi muda juga begitu pak, mungkin anak-anak kita generasi muda-mudi ini adalah perilakunya yang tidak kita setujui, ada gerakannya yang tidak sesuai dengan apa yang kita programkan. Ke nami nage murang kali ayomi ingatkan dengan bahasa yang baik dan benar diayomi santai wen dan naminage murang kali kewajiban orang sebagai sepuhna kami ngabimbing dengan cara-cara yang baik. Hadirin rahimakumullah, sanes alim panjang lebar ulah lam itu ngeri ceramah sajam setengah ge cekap lah ya ulah kena-kena ayeuna jamaah resok coba garulis gitu kan ber ceramah teh 3 jam ini pageto silaturahim deui ditaros ku neng-neng teh sahanu ceramahna eta nu leutik-leutik da samuludan oh budak eta mending ulah datang sih aja naon kitu kamar ge 3 jam ceramahna arek balik ti heula era aja pamisa kedak makan sak jam setengah beres ini pageto silaturahim deui ditaros ku neng-neng teh sahanu ceramahna eta geuning kamari nu alit-alit kasep di Tasik oh jang yayan nu kamari pirang ayo urang daratang da sok sakedeung si akang eta mah kamari gingan sak jam setengah. Itu maksud perkataan Nabi yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunafiru. Sebagai kesimpulan dari peringatan Maulid Nabi kita hari ini, mari sama-sama kita contoh Sayyidul Mursalin dalam kecintaannya terhadap tanah airnya, karena tanah air ini adalah modal utama kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, buktikan rasa cinta kita terhadap Indonesia untuk mendukung, untuk mendoakan Indonesia supaya aman, dukung program-program pemerintah demi kemaslahatan bersama, doakan yang terbaik untuk pemimpin kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.